Panas kos kieu euy. Men ge ngadekeun radio wae ah. Beristirahat. Bari ngadekeun radio wae ah. Beristirahat. Kan Kang. Enggak. Punten Kang, ngirim iwan. Oh, mangga. Berangkat ah. Nengenakeun obrolannya Kang. Punten Mang, gitu teh. Abi teh di sekolahan. Abi teh kuliah. Kadieu teh abi di skripsi, nilaian bahan skripsi tentang domba. Oh, mangga. Kang, eta hari domba, lumbana tarik teh. Anu mana? Anu bodas apa anu hideung? Anu bodas. Oh, anu bodas. Anu bodas mah tarik pisan. Kecepatannya 20 km per jam. Hari eta pami nu hideung kumaha Kang? Sami Kang, jeung nu bodas ge. Terus eta hari paramna keur domba eta sok bias sabaraha kilo. Domba nu mana? Nu bodas apa nu hideung? Itu Kang bodas. Anu bodas mah juk teh beak 8 kilo. Hari itu kami anu itu nu hideung. Anu hideung sami Kang. Hari tai domba sok dipake pupuk kandang tara Kang. Karena sakarungna teh bisa dijual 4.000 sakilona teh Eta teh. Kira-kira dina sabulan ya Kang, eta domba bisa ngasilkeun sabaraha karung. Domba nu mana Kang? Nu bodas apa nu hideung? Nu bodas Kang. Oh, nu bodas. Sabulanna teh bisa 3 karung. Lamun hideung Sarua jeung nu bodas. goblok jelema teh. Kieu carana mangahrian ai. Kela-kela Kang. Nah, lamun mas nanyakeun masalah domba, si Akang sok nanyakeun heula masalah warnana. Nyaha naon? Nya kedah nanya heula Kang. Masalahna domba bodas mah nu aing. Oh. Bani nu hideung anu saha Kang? Nu hideung sarua nu aing. 何？お前はもう死んでいる。